Dina irmanya seni teh eta seni buhun bijil deui nama masa debus itunya hebat eta jadi bari bijil muncul deui dina kasenian sagala teh teu ieu wana mah ai sugan teh kuring wa anu gagal tani teh tuh kuring geus sarua melak pecai ga bari tian aduh padahal kurang kumahanya berak di sapi di ayam digalokeun can berak nagri anger we bari tian aduh jeung kayu teh make senso eta mah aya gaya di nu anyar senso letah disikap sirah di senso eta mah geus taeun pisan orang teh rebus teh eta mah aneh nyata sarua ieu teh da belak tomat nyobaan kamarinya keur mah murah tambah rayut kabeh deui aduh geus kacau ayeuna mah kan ayeuna mah modal beak tambah deui nya make cutter silet eta seni debus seni bunyaan jagoan naon mayana teu bisa dipungkiri eta mah penonton ge hipnotis eta kun kitu mah ayeuna mah debus mah nyaan kitu pisan maknya sarua eta si di si ieu sakieu nya nah di ditu mah beda jeung timbangan ge beda ji beda 1/2 kilo di dieu teh di dieu diterima 20 di ditu diterima 20 saringgit tuh geus bedana padahal teu jauh teuing eta teh ayeuna mah make tatabuhan make kenang penca jadi sancan main debus teh kudu kitu eta lah tah debus ayeuna mah jadi beda zaman enak mah seni debus teh aya kolaborasina teh seni silat langsung ke kenal kok duka eta teh itu bogo ge kuring mah nya urang kumaha ini subuh balik burit di kebon teh tah belaan culnawan daripada teu kebonnya tapi ka poho kana barang dahar kana mani kana namun poho we pokokna ku hayang-hayangna tani halus tapi kalah men CDL wae hasilna teh anu teh saru aya nama semiti nya ditarik anu ku bangsa acara-acara teh mun aya kegiatan-kegiatan teh pasti neubeun teh debus soalna menarik pisan jadi membuat orang itu dunia mengerikan tapi teu sieun soalna aya mah hebat pisan lah ceuk dina debus teh kan bisa hebat cenah nyaan pisan eta ge pernah nyobaan ka cik sana di seengang halus tani teh di dieu tapi nah ai kuring mah di dinya teh gagal wae batur balik di cengang teh meureuy kolesol meureuy motor meureuy mobil nah dah kuring mah balik buntu jeung modal-modalna tibatan untung kalah buntung iya mah kayak di mana lah manusia mah jadi boga incu ya rek cenah latihan we anu debus sugan minimal tuh bisa ngajaga diri eta teh lain jang sombong aya debus mah lain jang nemongkeun kawadukan tapi jang minimal bisa ngajaga maklum atuh da urang teh kudu aya ngajaga nya aya ngajaga mah teh wajib jelema mah ngajaga diri mah supaya bisa salamet bisa bebas itu teh teu teu melang gitu indana mah nyata gitu dah geus isobaan nya ku cengek tah ku cabe sarua teuing tanahna teuing kurang naon gitu nya da kurang kumaha ieu penggarapan mah gitu teh ngan digang digoreng wae pernah cobaan batur alus aya ku batur mah aya ku kuring mah da piraku disebut pokon monongeun mah kitu nya eta ge pejabatnya aya nu ngona sampai ganu katarik kieu kataji eta ku permainan debus sampai ganu hayang disenso kan teu wanieun nah emang aya senso mah teu bisa samarangan jelema si anu ngayeugana ge kudu elmuna ulus jelas kudu geus naon disebut teh sing sampurna diajar teu meunang pake boborohan atuh debus mah teu meunang asal-asalan teh ngabutuhkeun ilmu lain trik eta teh lain tapi kudu latihan kudu istilahna teh urang teh sing fokus aya dina seni kitu mah da teh atuh bisa-bisa cilaka lamun teu balik mah nya leuheung atuh da kuring mah teu tepi ka kitu cing atuh nginjemkeun modal engke mah aya untung mah tina engkol bejaan kumaha carana da kuring mah can pernah mal engkol mah minangna mah pecai we terus meureun salada terus deui dieun brokoli pernah cobaannya kan tinggal di kitu wae lah nih digoreng wae kudu ya betulah yang kemah orang latihan debus teh ajak ke kabeh babaturan barudak sina latihan main poe nya nya
rapat kayaknya tuh ai kitu mah. Berarti aya rapat penyuluhan di pertaniannya. Jara urang nyobaan tuh ada urang hadir ka balai desa.